Bismillahirrahmanirrahim. Tanbihun etanya. Tanbihun ari ieu eta hiji pepeling. Jadi hadihi tanbihun. Jadi miceun mubtada'nya. Tanbihun ari eta hiji pepeling. Man sing saha jalma mata anu maot ieu si man. Man sing saha jalma mata anu maot ieu si man. Min punten pangamutkeun pulpen ka palidinya sakedap ka Kang Aceng atawa ka ieu sa ka Kang Asep ngamut saura abdu gitu. Man sing saha jalma mata anu maot ieu si man wa alaihi jeung eta tetep wajib ka ieu si man. Man sing saha jalma mata anu maot ieu si man wa alaihi jeung eta tetep wajib ka ieu si man naon salatu fardin ngalaksanakeun salat fardu. Lam tuqda maka teu wajib ngodoan ieu salat. Lam tuqda maka teu wajib ngodoan salat. Walam tubda jeung teu wajib mayar fidyah anhu ti ieu si man Jadi lamun aya jalma maot gitu. Maotna teh naon boga keneh hutang, maotna jam 2, maotna jam 1 beurang. Si man teh maotna teh teu salat encan salat heula lohor. Kumaha cenah kudu dikodoan teu kudu da geus bae atuh napi kudu pangmayarkeun ku budakna teu kudu dipidyahan henteu gitu saurna. Tambihanana ieu nya. Wapi kaulin jeung dina hiji kaul. Wapi kaulin jeung dina hiji kaul. Anaha sanyana ieu salat eta tuf'alu dipigawe ieu salat anhu tidak ti ieu si man awaso naha ngawasiatan ieu si man bihakana salat amla atanapi henteu. Jadi cek dina hiji kaul mah teu kudu dikodoan, teu kudu dipidyah lamun eta maot si man teh bari naon? Encan mayar salatna. Aya si jalma tadi teh asina naon anu tobat, nu tobat ya keur ngomongkeun nu tobatnya. Jalma teh nu tobat teu naon teh ayeuna manehna teh masalah mamaksiatna teh 1 tahun atanapi mah sabar tahun mah 15 tahun preman teh misalkan. Tara salat tara naon wah geus Islam lama Islam ngan sadu dirampah pagawean jahat teh kabehanana manehna pernah ngamalkeun tukang nyieun maksiat tukang bobok tukang tarok tukang ngemukakeun liang oroka sagala kagawean digunakeun tuluy maot pan lamun aturanana lamun geus tobat kerek tobat sapoe maot gitunya pan aturan maena mah cenah kudu qada nah hapi dia teh nu 15 tahun anu teu salat teh cek dina kaul mah teu kudu. Bahkan lamun teh ama eta si man teh awasona ngawasiatan ieu si man biha kana salat amla atawa henteu. Kumaha cenah si nu maot teh papatah mere wasiat ka budakna teh jang cenah bapa teh ayeuna mah tobat ayeuna mah geus nyaho hukum wajibna teh kumaha cenah jang. Ayeuna mah bapa teh tobat kalau terek ngalaksanakeun salat ngan jang cenah bisi ieu mah bapa teh rek ayeuna teh keur ngodoan salat bapa teh dan ubah heula 15 tahun kerja jadi preman teh bapak teh rumah cenah kitu tara naon kaula teh baheula teh tara salat cenah kitu an ayeuna mah rumah sa bapak teh rek tobat ka Allah teh kitu bebeja ka budakna teh nya omat cenah lamun teh ama bapak engke naon bapak engke maot jang cenah bapak teh can mayar cenah can ngodoan salat ujang pangmayarkeun tah cek dia kaul mah sok sanajan eta si bapa wasiat bahwa manehna teh 15 tahun can salat can dikodoan gitunya atanapi teu wasiat maka eta mah tadi teh lam tuqada walam tubda teu kudu mayar fidyah jeung teu kudu dibayaran qada salat lamun teh mah aya jelema nu tinggalun lila maklum preman teh nya tara salat tuluy tobat
kan cek tadi teh lamun eueuh ieu mah kudu dikodoan eta teh nya dina masa-masa hirupna mah tatuluy lamun maot mah teu kudu mayar fidyah beda deui lamun urang ngahaja urang mah ayeuna misalkan gitu eta mah nya kudu mayar fidyah itu lamun nunggu kolot beda deui nya beda carita lamun nunggu umurna ieu mah nya izin tep-tep hadirin nya izin tep-tep heula salajengna lahak lah nanti lahakahu ente ngahukuman karena ia kaul sah al ubadi nyata Syekh Ubadi. Jadi Syekh Ubadi mah anis Syafi'i tina madhabna Imam Syafi'i. Syekh Ubadi mah teu sarua teu sapendapat jeung nu tadi Syekh Ubadi mah. Ari kitu nya. Nah, Syekh Ubadi mah cenah kitu teu sapendapat gitu. Liya khabarin karena ayana khobar pihi dina ieu kaul gitu. Wa fa'ala jeung midamel bihi kana ieu kaul sa As-Subki Imam As-Subki gitu. Tah anu sami kaulna ciga anu tadi jamun jalma aya nu maot tuluy teu wajib dikodoan teu wajib dikumaha mayar fidyah gitu. Anu sami kaul namanya eta Imam Subki. Ari anu berlawanan mah tadi nyata Syekh Al-Ubadi An-Syafi'i madhabna Imam Syafi'i. Henteu cenah kitu nya ieu mah anjeunna nolak tetep we cenah kudu naon dimayar fidyah pan qada mah meureun moal mungkin da payah teh henteu kudu mayar si ari Syekh naon teh Al-Ubadi mah kudu mayar fidyah. Sakumaha fidyah teh? Samud. Sakumaha samud teh nya sacangkeman leungeun gitu. Samud teh sacangkeman leungeun. Anbadi aqoribihi tina sebagian kerabatna ieu Syekh. Nah itu tadi antawisna. Jadi gitu aya dua kaulnya, mangga nganggo nu mana bade nganggo Syekh As-Subki, bade nganggo Syekh Al-Ubadi, ari Syekh Al-Ubadi mah tetep cenah kudu mayar fidyah. Walah teu kabayangnya euy, leung-leung mun jadi jelema beunghar. Misalkan si pulana teh naon palebah dieu mah meureun urang teh ningali ieu na we ningali kaayaanana nya ayeuna bayangkeun lamun manehna ayeuna baheulana premana teh tara salat tara ibadah teh 15 tahun pibayareun sabaraha kintalun eta euy naon teh beasna nya luar biasa. Nah nu bade polo-polo heula nya nu ulah di teh lah supados ieu nya izin kasadayana izin ieu mah dalam rangka muzakarah ya sareng santri. Wayu maru tulis eta pan tamdihna tos tambihan tadinya wayu maru jeung diparentah gitu wayu maru jeung diparentah gitu sahadu soban wakbar asa punten hadirin ieu murag aing euy ruaseun nya euy nu ieu punten malum ya. Wayu maru jeung diparentah sadu soba. Anu eta teh dunaon? Oh, du sobaza. Du soban. Za meureun nya euy. Du eta teh. Du nya. Du soban nu ngabogaan budak lala budak zakaron. Halna budak lalaki au unsa atawa budak awewe. Keng grogi Pak Ustad mohon grogi grogi Kang Ripan. Kitu diparentah naon mumayizun nyaeta budak anu mumayiz. Ari budak mumayiz cek orang Sunda mah budak anu hideng. Lain hideng kumaha cenah ari budak hideng teh bi ansoro kalawan sanyana jadi ieu si mumayyid yaqulu bisa tuang ieu si mumayyid wa yashrabu jeung bisa nginum ieu si mumayyid wa yastanji jeung bisa ngisang ieu si mumayyid wahdahu halna sorangan ieu si mumayyid. Jadi patokan mumayyid mah ieu jadi si kolot astagfirullahaladzim ulah luhur teuing berarti si kolot ta ieu wayu marunya nu ngabogaan budak mah berarti kolotna indung bapakna
diparentah dikudukeun ari mutlakna parentah teh kan gitu. Mutlakna parentah teh kumaha kaidahna usul fikih teh? Alaslu lil wujub ari asalna pada dasarna parentah mah hukumna wajib. Ya wajib ieu mah da teu aya itlak anu teh ngalarang. Maka wajib kolot anu ngabogaan budak leutik rek lalaki rek awewe hartina budak leutik di teh mumayiz, hartina mumayiz teh budak leutik anu geus bisa dahar sorangan, bisa nginum sorangan, bisa ngisang sorangan, tak kitu mumayiz teh. Wajib naon cenah si kolot teh yajibu tegasna wajib ala kulli min abawaihi tina satiap-tiap ti indung jeung bapa ya kolot teh indung jeung bapa gitu. Wa in ala jeung sok sanajan luhur geus eueuh indung bapana mah ayana ge nini akina nini akina berarti geus eueuh nini akina mah daya ge diurus ku uwana berarti uwana gitu. Wajib pokokna mah anu diamanahan budak rek amanahan budakna secara nasab budak darah sorangan atanapi urang ngukut budak kitu ti leutik wajib. Sumal wasatul ngawasiatan wa alama likiropiki jeung kanu ngabogaan hamba sahaya aya murokana yen kuduni tah ieu sikolot teh biha kana ngalaksanakeun salat ai as-salata tegasna mah kana ngalaksanakeun salat. Jadi ari budak leutik mah karena can kataklif, karena can asup kana kaidah mukallaf, maka nu wajibna teh cenah kitu. Nu wajibna teh lain budak leutikna, tapi nu wajib naon teh kana salat teh kolotna ngan lain ngagantian salatna budak. Nitah supaya budak ngalaksanakeun salat. Ari budak mah can aya kawajiban. Gitu can aya kawajiban anu aya ge budak mah murotabah jaeta budak mah dititah supaya diajar ti leutik gitu. Ngalaksanakeun salat walau kodoan sok sanajan salat kodo ajarkeun salat kodo ge ka budak teh jang lamun ujang tinggalin salat lohor jelaskeun ku urang teh ujang teh kedah dibayar da eta teh ibarat sametan sami lamun ujang gaduh sametan kanaon teh ka jalmi ujang teh kedah dibayar komo deui sametan kanu kagungan di alam dunya ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh gitu Bapak mohon jang setiap loba ting ngomong tah gitu ya contohnya wa bijami surutiha jeung kana sakabe pirang-pirang syaratna ieu salat. Oh mohonnya dina judul eta teh aya ieu teh Kitabatul Muin. Kitabatul Muin gitu. Kayak kitab I'anatut Thalibin syarah dina Kitabatul Muin. Insyaallah kabayuna mah. Tak acan nyampe 1000 atuh dabina jadi tak acan tiasa nyematkeun. Oh disematkeun dina tulisananya. Siap Kang Ripan siap. Gitu Batul Muin. Iya I'anatut Thalibin sarah tina Batul Muin. Gitu. Walau kodoan sok sanajan kodona babi jami suruti jeung kudu sakabe surutna jadi intina mah kieu urang sebagai kolot teh salianti wajib nita salat teh jeung naon wajib mere nyaho mere pelajaran mere tarbiyah ka budak teh tentang salat jeung kodo salat jeung sakabe syarat jeung rukuna salat. Justru cenah abi ge atuh kumaha Pak Ustad abina ge da bapana ge teu tiasa abi ge da baheula ge teu ngaji-ngaji acan keur kolot nah palebah dieu sia kakara mata ulama naon sababna di Indonesia loba pasantren teh kitu keur gitu ngumpulkeun jelema anu kolotna teh eueuh pangabisa keur ngajarkeun ka budakna lamun rumasa urang boga jadi kolot teh teu bisa ngajar-ngajarkeun acan salat teu nyaho kana jambe salat teu nyaho kana syarat-syarat salat teu nyaho kana rukun salat buru-buru atuh pasantrenkeun gitu sabab nitah kabudak jeung ngajarkeun dina rukun salat teh naon hukumna wajib berarti ku sabab wajib ku sabab urang teu bisa berarti wakil saha kaajengan wakilkeun ka pasantren ulama keur mah kieu keur mah teu bisa urang teh ngajarkeun keur mah teu bisa nitah teh da beak waktuna ge dipake usaha
keur mah beak urang teh teu bisa nanaon ngaji teh gitu. Ieu mengadon dikukut teh di imah atuh namahan anu bala jadi dua lain ungkul bapakna ngan naon teh anu bala teh jadi namahan lain manehna sorangan jeung budakna akhirna teh naudzubillah min dalik talamun rumah saurang jelema awam buru-buru initkeun ka pangajian Pak Ustad bobora cenah abi mah pasantren mah da mayar da aya wae nu teu mayar ge loba teangan atuh abi mah teu tiasa teu aya kolega cenah ka ngomong santrenkeun mah nya atuh paling tidak naon we titah teangan ka madrasah neangan ke ajengan setempat ajengan anak itu ngan kade cingarti hari ajengan teh beak waktuna dipake naon ajengan teh dipake ngaji hari maneh kan usaha kudu ngarti ku sabab waktuna ajengan mah dipake naon pake ngaji 24 jam sedengkeun maneh ayeuna usaha 24 jam atuh aya saketip dua ketip mah bejaan we ajengan teh da ajengan mah beak waktuna dipake ngaji keur mah baheula tinggal ngorage ngaji haben gitu ieu we manehana ngadon naon itu ngadon teu ngarti kajengan gitu tah sabab ieu pangpang nama urusan akhirat gitu salajengna senanaon biha lisabin karena umurna teh geus 7 tahun jadi budak leutik na teh mumayyiz teh minimal 7 tahun cing saha bae di dieu nu aya kolot itu artina kolot teh berarti geus boga budak rek lalaki rek awewe minimalna geus 7 tahun kade pak ibu kade bapak jeung ibu teh lain ngan seukur wajib ngalaksanakeun salat fardu oge wajib nitah ka budak pikeun ngalaksanakeun salat lamun budak ibu jeung bapa geus umur 7 tahun bahkan ngan teu cukup naon nitah salat bahkan kudu nitah kudu ngabejaan kana rukun jeung syaratna kudu ngabejaan kana hukum-hukum salat lamun teu mampu teh tadi wakilkeun atuh ka ajengan wakilkeun atuh ka ulama wakilkeun ka pasantren ai ba'da sab'in tegasna mah saenggeus umur 7 tahun jadi wayahna lamun ibu bapanya gaduh murang kali umurna geus 7 tahun mah wayahna anjeun teh minasinina tina tahun jadi anjeun salaku kolot wayahna ulah egois anterkeun didik budang kali supaya bisa tata cara salat lamun anjeun ge sarua teu bisa anterkeun ka wakilna ka ulama ka ustad ka ajengan izin tep-tep heula layar atuh pamiarsa nya izin heula gitu izin heula tep-tep heula layar nanya sodakoh ramona kanggo tep-tep ai inda tamamiha tegas nama dina nalika sampurnana ieu umur 7 tahun jadi lamun cek hukum ya cek hukum lamun budak ibu sareng bapak teh can umur 7 tahun mah bapak teu nitah salat teh can kabagean dosa tapi punten lamun murang kali ibu jeung bapak geus pas we minimal 7 tahun tuluy bapak teu aya miwarang ka budak kangge ngalaksanakeun salat hampura eta bapak teh beunang dosa gitu si budak teh lahirna teh tanggal 2 Desember pas 7 tahun teh ayeuna ayeuna ge 7 Desember ta mulai tina ulang tahun nu ka-7na berarti eta si bapakna wajib nitah salat sakali wae nitah teh unggal waktu salat bapak ibu atur nuhun jebga belajar bersama mohon gitu mangga dibantu salat tep-tep heula layar dirinya gitu sodako ramona kitu eta diantawisna teh inda tamamiha dina nalika sampurnana ieu umur 7 tahun wajib tah kitu ditana teh sakali berulang kali ngong teh adan lohor Allahu akbar ujang kasep bager hayu salat heula teu kudu dipaksa-paksa teh urang teh ajak salat hayu yuk lamun budak leutik teh meureun budakna lalaki hayu atuh ujang urang angkat hayu jeung bapa ka masjid ulah ukur nitah hungkul ai bapana ngadon nyo HP heueuh tah nu kitu nu janten masalah mah indungna sarua neng meureun moal mungkin aku bapana mah dititahlah ku bapana neng ge sanetos 7 tahun neng geura salat sok geura ka jaman sok neng kumaha we rek dibere pangmubungan neng lamun teh mah teras-terasan salat 40 dinten ke ku bapa dipasihan hidayah non hadiah sareng mamah we neng mah di dieu di buminya kan gitu jeung elmuna teh kana awewe mah gitu di bumi gitu wa in mayaza
Lamun teh mah geus balik goblah dina naon teh geus hideng dina sameme umur 7 tahun gitu sok sanajan lamun geus hideng dina umur tetep we kudu anu disebutkeun wajib nama kudu geus nincak umur 7 tahun. Kieu cenah ibu bapaknya. Kumaha cenah atuh eta teh lamun budak teh geus tadi teh geus bisa dahar sorangan, geus bisa nginum sorangan, geus bisa ngising sorangan, geus bisa sampai bisa sorangan anu kitu mah. Tapi da umurna teh cenah can 7 tahun. Yang teu naon ditita ge ngan bapa lamun teh meninggalkeun ge can dosa. Da kasampurnaan mimiti wajibna bapa mah nyaeta dina nalika budak teh geus asup umur 7 tahun. Itu umur 7 tahun. Wayan bagi jeung peryogi ma'asighatil amri sartana segatna amar at-tahdidi anu mana ieu segat amarna ge at-tahdidi dina kaayaan maksa dina kaayaan ngancam. Nah, cenah tak berarti ieu wajib nage kasub cek usul fikih mah aya segatul amri li tahdid amar teh aya li tahdid aya li taswiyah gitu. Ieu mah kabeneran parentahna teh li tahdid parentah anu kacida kuduna parentah anu jeung ancaman gitu. Jadi lamun parentah jeung ancaman berarti nunjukkeun bahwa kakuduana teh kudu pisan. Oh ciga urang we ibaratna mah urang nita ka budak ujang ngaji sia lamun maneh teu ngaji sia dicepret ku urang kan eta teh berarti naon parentah eta teh naon teh jeung ancaman berarti kacida kuduna gitu. Wa yudrabu jeung diteungeul ieu si budak dorban ghairu mubarrihin nyata teungeulan anu teu matak naon teh aya tapakna wujuban kalawan wajib tuh. Tah ieu tahdidna teh ieu tahdidna teh gitu ieu tahdidna teh nah cenah mending nyahoan kudu diteungeul budak leutik umur 7 tahun bacik tadi ge lain teungeulan atuh beunang cenah ku naon teh KPI naon ngaranna teh nanti perlindungan anak teh KPA Komisi Perlindungan Anak heuh da ieu mah teungeulanana ge lain teungeulannyaan ieu mah keur nunjukkeun ka budak teh bahwa kalakuan ciga kitu teh naon salah. Itu wujuban kalawan wajib. Minta karin ti lalaki itu lamun budakna saha lalaki lamun awe mantong alaiha kana eta salat ai ala tarkiha tegasna mah lamun eta budak teh ninggalkeun kana naon kana salat walau qodaan sok sanajan salatna teh salat qada taroka atawa geus ninggalkeun ieu si budak sarton kana kana syarat min syuruti hatina syarat-syaratna ieu salat. Manehna teh salatna teh wudu heula, henteu nutup aurat heula, misalkan main salat wae mulai kurang dibere pelajaran. Ujang kasep bageur ari bade salat teh kedahur heula. Matak jeung aya paribasa lamun urang hayang boga budak soleh kolotna ge kudu naon? Kudu soleh. Mun budak nah yang pinter kalau lagi kudu pinter moal mungkin boga budak kiai heuh atuh meureun urang mah teu bisa ngadidik budak teh nyawayana meureun alungkeun ka pasantren titipkeun ka kiai titipkeun ka ajengan supaya wawuheun kana pirang-pirang syaratna salat wilujeng sumping anu wilujeng welcome nu baru bergabung ini teh kemana tuh yang tep-tep layar teh gak ada penonton teh banyak tapi gak ada yang tep-tep layar itu diantawisna li ashrin lamun umurna teh geus 10 tahun ka kade nu tadi diteungeul dengan teungeulan anu teu matak aya melukai adi meureun dicapret teh ujang maneh teh salah henteu salat gitu rada di babok saeutik eta mangan saukur pertanda hungkul eta mah teungeulan naon teh formalitas hungkul supaya mun si ujang teh lamun teh kacida eta ge lamun umur budakna teh sabaraha taun 10 tahun ai ba'da stigmaliha tegas nama dina geus sampurnana umur 10 tahun cenah meni nyahoanan pisan eta teh aya dalilna tuh panena geus usum kudu aya wae dalil
Ieu ge kan ibarat para ulama ge ieu teh dalil kabehna isin ban Al-Qur'an keun bae atuh yang jelas mah li hadisi sahih karena aya dalil hadisna anu sahih. Hadisna anu sahih kumaha cenah kieu teksna murru kudu naritah aranjeun. Muru kudu naritah aranjeun asobia ka budak bisolati kana ngalaksanakeun salat ida balagha di mana-mana geus nepi budak sab'asinina kana 7 tahun. Wa ida di mana geus nepi si budak asrosinina kana 10 tahun maka kudu nengeul aranjeun ieu di mana-mana ninggalkeun salat adalah jelas istinbat kana hadisna. Jadi murru aimru teh hitobna teh jama antum maksudna di dieu mah ka indung jeung ka bapa ka kolotna ka uwana lamun geus eueuh indung bapa ka uwana ka emangna ka akina ka sahawe anu walina eta budak nitah naon ka budak teh bisolati ngalaksanakeun salat lamun make ba berarti bisolati teh ay bisyurutiha wa bi arkaniha wa bi ilmiha gitu wa bi qadaiha kana saperangkat kana ilmuna kana rukuna kana syara jeung sakabehna ida balagha di mana-mana nepi ieu budak sab'a sinina geus umur 7 tahun. Ngopi dulu baraya. Madodep. Sok atuh. Tep heula tuh kerek 700 ya tuh itu minimal teh 7.000. Lajang. Mana deui cenah? Padribuhu alaiha kasaumi seperti wajibna ngalakukeun salat kasaumin seperti sawa tah oge puasa atau kohu anu geus anu teh atau kohu teh. Jadi seperti puasa oge sarua. Jadi masalah puasa kumaha nya sami ciga salat dikiaskeun. Sami dikiaskeun ciga tadi. Pa innahu makasanya na ieu si sobi ieu nya si sobi umaru diparentah bihi kana ieu parentah lisabin gelah aya pindah ka dieu lisabin karena umur 2 tahun wa yudrabu jeung didengeul ieu si budak alaihi di mana-mana ninggalkeun salat li asyrin lamun geus umur 10 tahun sarua tep-tep barudak tep-tep keuneulan nepikeun ka 7.000 antuh nya dibantos tep-tep. Mudah-mudahan sentuhan tangannya Anda semua kepada layar ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nama kayak kudu tep-tep sagala cenah di tep-tep bayanya meureun atuh kita mehaneuteun we layar. Kitu nya. Lajang mangga nu bari taca bolo-bolonya. Lajang kumaha cenah? Salati seperti ngalaksanakeun salat. Wah, seperti ngalaksanakeun salat. Jadi kias puasa sarua berarti kudu nita puasa jang 7 tahun teh. 10 tahun manehna ngadon kamu cepet eta. Jang teh haram jang gitu. Ya. Wa hikmatu dalika jeung ari hikmahna itu anu kabeh tadi dicaritakeun tentang salat. Gitu, hikmah anu tajina. Wa hikmatu dalika eta atamrinu latihan tuh alal ibadati kana ngalaksanakeun ibadah. Latihan ngeleg. Aduh sok aya we ngelegnya Kang Gilang. Jadi mana eta teh naon latihan keur budak mah ulah ka budak atuh ulah ka salat tentara oge nya. Cik samemeh perang loba latihan atawa nepi perang heula. Jadi lolobana mah latihan heula keun nya ge can berang latihan heula we sarua mun aduhai aya tamu nya kitu nya alal ibadati kana ngalaksanakeun ibadah latihan budak teh latih ti 7 tahun geus biasa kitu nya
Bisa karena terbiasa gitu. Orang bisa teh karena terbiasa. Apaan lain orang ge baheula dididik ku indung bapak orang teh dilatih. Wah, gebuk diudag-udag ku kolot urang teh lamun urang teh salat teh siang ngaji, ngan salat. Alus tah nerapkeun batak urang alhamdulillah urang nepikeun ka ayeuna daek ngaji, daek salat, daek ibadah teh bisa jadi eta teh doa indung bapa urang, bisa jadi eta teh dorongan orang tua urang anu dugikeun ka ayeuna urang aya tapakna daek ngaji. Gitu liata udaha supaya ngabiasakeun kana eta ngalaksanakeun salat. Mangga di tep-tep bola layarnya atuh di polo-polo anu teu acan. Palayat serukuha maka teu meunang ninggalkeun kana eta salat. Gitu. Teu meunang gitu. Pikonin soegirin kafirin mutkin bisyadat kumaha cenah lamun aya budak leutik gitu kafir budak leutik kafir ngucapkeun sahadatain annahu yu'maru nadban bisolah lamun budak leutik mah cenah aya jelema nu mualaf kabeneran umurna teh mumayyiz indung bapana asup Islam budakna ge ngilu mumayyiz anyar keneh itu mualafna budak leutik berarti nya umur 7 tahun. Ta eta mah teu wajib dititana teh annahu yumarunad ban eta mah ditahna kolot teh mualaf ya kolotna nu mualaf ieu mah kabukna nu sarua mualaf beureun kitu nya. Eta mah nadban hukumna sunnah bisolati ngalaksanakeun salat wa saum jeung nitah ngalaksanakeun puasa. Ada nu namanya bergabung ieu teh hukum wajib nitahna urang salaku kolot indung jeung bapa kabudak urang anu masih keneh mumayyiz umur 7 tahun eta urang salah urangna muslim budakna geus Islam eta mah wajib hukumna urang nitah salat. Lamun teh ama kolotna mualaf eta mah jatohna teh nitah kabudak teh nadban ngan saukur sunnah. Kan dari budak leutik memberi can aya pamilih ngilu we ka bapana nya umur 7 tahun nyaho di naon. Berarti deh sekarang kita sholat ya. Dulu kita servernya berbeda. Sekarang dulu mah kita ke gereja, sekarang kita ke masjid gitu. Meureun gitu ngajarkeun kurang leuwih. Bisolati kana salat wa saumi jeung kana puasa. Wa bahasa jeung naon ngabahas itu alaihi ma kana eta wajibna puasa jeung salat. Mulai Dek, kita itu kan sekarang baru mualaf. Mari kita belajar ya sama bapak sama ayah. Ayo kita ke ustad. Ayo atau diundang ke bumina atau manehna datang. Nah, jadi lamun urang jadi ajengan jadi ustad jadi kiai teh wayahna kudu geus biasa kadatangan mualaf anu menta elmuna jeung budakna. Kenapa kamu dengan anaknya? Urang teh kudu geus ngarti deui kitu nya. Itu diajak budakna oge supaya nyahun tentang wajibna salat jeung puasa min ghairi darbin bari henteu aya teu neungeul ieu mah tong kate teungeul ieu mah atuh da anyar asup Islam sih ieu mah di Allah heula itu aya nu asup Islam mah mualaf kan anyaran keneh kada ki anyar sia geus disereman ulah atunya ulah gitu di antawisna liya'li pal khabra karena naon teh ayana naon teh gitu liya'li fal khaira supaya terciptana kaalusan ba'da bulughihi dina sabada balegna ieu si budak. Jadi tujuanna ieu nu tadi teh tamrin latihan dina ibadah teh supaya hadirna alusna dina waktu geus balegna ieu si eman geus jadi kabiasaan teh ya. Ari geus jadi kabiasaan mengeunah tumaninah ngeureunah gitu. Wa an anon teh wa anna abi teh wa inna abi alqiyas dalika intaha jeung sanyana ari bapa eta alqiyasu dikiaskeun dalika kana itu anu tadi mualaf teh. Jadi bapa anu muslim ge dikiaskeun kana bapa anu masih keneh mualaf intaha geus rengse pembahasan anu neme. Lajang wa yajibu jeung wajib idon halna oge alaman kajalma marro anu ngalewatan ieu si man on ieu teh aya nu nanya nahaihi kana larangana itu maksudna teh kana cegahanana anil muhramati tina pirang-pirang anu diharamkeun
kumaha cenah wajib oge ieu psikolog teh nitah supaya ninggalkeun anu diharamkeun ulah nitah hungkul salat ulangan sahur nitah hungkul puasa psikolog teh tapi kudu oge bari naon nyegah nyaram budak tina anu diharamkeun ku Allah. Urang boga budak umur 7 tahun. Urang boga budak naon teh diantawisna umur 10 tahun. Jang kasep bageun. Ujang teh kan ayeuna mah tos dipasihan terang ku bapa teh. Salat teh wajib, puasa teh wajib, tajang ieu rukunna teh, ieu syaratna teh. Pan abi teh cenah Pak Ustad atuh kumaha pangajengan abi teh kan preman teh abi mah cenah teu terangna naon. Berarti diwakilkeun. Ulul albab bojong koneng atuh nuhun. Urang tos diwakilkeun atuh berarti kumaha? Wakilkeun nyaeta kaajengan titipkeun ka pasantren cek bahasa ayeuna mah. Matak punten aya ulama nu kieu aya tipe jelema anu wajib dititipkeun ka pasantren saha budak-budak anu mana bapana eueuh waktu keur ngadidik budakna eta mah wajib dititipkeun ka pasantren. Nah make jeung kitu sabab ceuk tadi teh kolot teh wajib nitah kana salat wajib nitah kana puasa jeung wajib mere nyaho kana naon rukun salat naon syarat salat jeung naon elmuna tentang ibadah-ibadah nu wajib ka eta budak. Naon tujuanna tamrin latihan ngabiasakeun terbiasa ngalaksanakeun kehalusan terbiasa nyata ngalewatan atanapi nebihan tina sagala nu diharamkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tuh bahkan wa ta'limahu jeung wajib mere pelajaran al wajibati kana pirang-pirang anu wajib. Jang salat teh wajib, jang puasa teh wajib, jang zakat teh wajib, jang haji teh wajib. Ngan kawajiban ieu beda-beda. Ari salat 5 waktu mah jang kawajibanna teh unggal poe teh 5 kali. Ari puasa mah sataun sakali sabulan lilana. Ari zakat mah wajib teh keur nu mampu geus ayeuna nisobna geus cukupan haul oge. Jang ari haji mah wajibna seumur sakali eta ge lamun ujang boga ongkosna. Wajib mere nyaho taklimkeun mere naon teh pelajaran karna wa nahwiha jeung saumpamana perkara-perkara anu wajib anu lian min sairi syara'i'il zahirati tina pirang-pirang hukum syariat anu zahir. Jadi kabeh hukum syariat ada hukum syariat aya sabariji aya 8 wajib haram naon deui sunnah makruh mubah 5 tah naon deui pik naon deui sah batal 7 2 deui rukhsah azimah tah mesti urang ngajarkeun tina hukum syariat anu zahir teh walau sunnatan sok sanajan ngajarkeun perkara anu sunnah kasiwakin saperti ngajarkeun ibadah siwak jeung ilmuna au amarahu atawa nita ieu psikolog ka budak bidalika kana itu siwak jang siwak eta teh sunat jang gitu. Walayantahi jeung teu ngalarang eta psikolog ka budak ujuba kana wajibna perkara maro anu geus kudu ngalewatan ieu siman alaman maro kema anu geus ngalewatan oge illa bibulughihi kecuali lamun geus balegna ieu siman. Jadi salama eta bulakna mumajid wayahna eta psikolog kudu nutur-nutur buntut budakna. Jang salat heula komo zaman ayeuna mah jang ulah main WFF eureun heula ku bapa di Pareman sia ayeuna naon teh wifi-na salat heula jang salat heula lamun mana teh salat dibubukeun sia ieu HP-na kudu aya kitu li tahdid gitu Rosyidan lamun eta budakna teh geus cerdas gitu Pak Uja anu teh Pak mana ya Pak Ujaratu talimi maka ari pahala dina ngajarkeun ieu ka budak. Nah, gitunya dalika karena itu nu tadi kita salat kita ibadah nu kal Qur'ani seperti maca Quran wal adabi jeung tah berakhlak pimalihi dina hartana summa ala abihi tuluy ka bapana summa ala ummihi tuluy ka indungna tuh. Jadi kewajiban teh Quran bapak nage kudu bisa, indung nage kudu bisa.
palebah bapana jeung inungna naha penting nya bapa teu asup wilayahna lamun budakna naon awewe kurang pantes kieu neng cara adus teh mah nya rek kamandian budakna kurang pantes maka inungna ge kudu ikut serta palebah dieu lamun kawin kudu pipilihnya kudu ulah asal panghiwe di jalan betot yang membawakan naon ka KUA ternyata teh bonon jadi kudu dipilih heula gitu nya jadi kudu pilih heula sabab inungna teh atena awewe teh calon ibu dari anak-anak kita anjay gitu. Tadi hantawisna. Tanbihun urang anggeuskeun heula nya ieu karunya ieu nyorogeun ieu tuh sepilih tah nyorogeun ya. Karunya urang anggeuskeun. Tanbihun ari eta hiji pepeling. Ya pepeling teh naon peringatan. Gitu. Dakaro parantos ngajelaskeun asa asam anis zawjati sagiratin dina masalah pamajikan anu leutik gitu data abawaini anu ngabogaan dua inung bapa anna wujuba ma jadi pamajikan ya fi zawjati sagiratin dina pamajikan sagiratin anu leutik data bawa ini anu ngabogaan kene inung bapa pamajikan urang teh ngora kene jadi baheula mah pun teu asing pamajikanna umurna sampai sabaraha tahun 8 tahun berarti kan asup kene kana kaidah nu tadi nya Kangjeng Rasul nikah ka Siti Aisyah sabaraha tahun Siti Aisyah 8 tahun berarti lamun non teh pamajikan urang umurna 8 tahun jadi lamun ayeuna ieu kawin 8 tahun wah viral sigana euy ya padahal dina hukum menang lamun teh ayeuna umur pamajikan urang teh umur 8 tahun anu mana masih kene aya kewajiban saha indung bapana teh akan dina naon nitah naon salat kumaha cenah eta kitu teh kumaha urang kitu nyaho ge urang baca we anna wujuba makana sanyana wajibna perkara marentahkeun alaihi maka yenung bapa pajauju maka ari salakina eta waqadait anon teh waqada itu jeung non teh ngodoanana wajibna bakana neunggalna teh walau pabiro sanajan dina waktu gede jadi lamun wayah namun eta budak leutik nu 8 tahun teh tadi teh lamun geus jadi salaki mah kawajibana ge ngalih jadi ka salakina atuh pan bahasana ge anon teh ankah tuka wazawaztuka ujungna qabil tuh jadi urang qabil tuh teh narima berarti serah terima eta teh kewajiban serah terima kewajiban jadi nu tadina budak awewe teh naon teh kitu tanggung jawab indung jeung bapana ari geus kawin mah dipindahkeun ka saha ka salakina matak dingin kataatan nu jadi pamajikan mah kataatan pertama teh lain ka indung bapana deui pindah ka saha ka salakina sabab naon tanggung jawab indung bapana ge geus dipindahkeun ka saha ka salakina gitu ka salakina kama soroha seperti geus ngajelaskeun bihi kana ieu perkara sajumalul Islam pirang-pirang gegeden Islam saha al-Barozi eta se al-Barozi qala parantos ngadaos saykhuna guru urang sadayana tep layar heula atuh hadirin kos PC wa huwa jeung ari ieu eta dhahirun jadi we poho wa huwa jeung ari qaul gitu zahirun anu zahir in lam yasyamun mah daya kasieun nusujan kana nusujna ieu pamajikan saur sebo saur ieu teh Jumalul Islam gitu nya saurna lamun teh mah eta si istri teh geus dewasa sarua we geus dewasa ge kawajibanna ka saha ka salakina in lam yasha nusujan lamun teh man teh sia nusud eta si pamajikan nusud teh kieu ingkar ka salakina nolak kana parentah salakina nusud teh kitu nya nolak wa usliko jeung ditalak
wa aslako jeung nalaksa azar wa atlako jeung ngamutlakeun anu jadi kadinya salah punten wa atlako jeung ngamutlakeun sa azar kasih annadbu hukumna sunnah. Jadi lamun geus pindah ka salakina mah cenah gitu geus pindah ka salakina mah hukumna teh punten lamun eta budakna geus gede mah hukumna ngan saukur sunnah gitu. Oh, jadi kan geus gede teh kieu geus leuwih ti 10 tahun. Geus leuwih ti 10 tahun. Wa awwalu wajibin jeung ari mimitina kawajiban hatta alal amri nepikeun kamarentah bisolati kana salat kama seperti perkara qalu anu tos marentahkeun gitu alal abai ka pirang-pirang bapa summa alaman tuluy ka jalma marro anu geus marentahkeun ta'lim Allah ta'limahu kana ngajarkeun kana bab itu ibadah nu salat ya saha al mumayyidu jalma anu mumayyiz atanapi anu hidung nabi yana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanyana Kangjeng Nabi urang sadayana Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahasa geus diutus ya Kangjeng Nabi biba kata di mana di kota Mekah wa wulida jeung dilahirkeun Kangjeng Nabi biha di kota Mekah wa dzupina jeung dipupuskeun dipendem ya Kangjeng Nabi bil Madinati di kota Madinah wa mata jeung pupus ya Kangjeng Nabi biha di kota Madinah. Tah mah paleleuwih atuh dina bab salat teh da intina mah nu kamari teh mata kieu mah judulna ge tanbeh pepeling pengingat. Jadi masalah. Jadi selalu aya masalah panjangnya dina masalah fikih mah. Jadi dina masalah salat gitu kawajiban lain ngan saukur keur nu dewasa nya ge kitu syarat sahna teh kudu naon teh geus balegnya terus naon Islam tapi sok sanajan encan baleg oge gitu asup kene mumayyiz ge anggar wajib ngan wajibna lain budak ngalaksanakeun salat tapi wajib kolotna nitah ka budak kanggo ngalaksanakeun salat jeung nitah ka budak sangkan enan jeung nitah ka kolot sangkan eta kolot mere nyaho tentang ilmu ibadah. Lamun teu bisa berarti wakilkeun ka ajengan, wakilkeun ka kiai. Lamun aya ajengan titipkeun ka masjid. Oh cenah da jauh titipkeun ka pasantren gitu. Maka timbul masalah-masalah anu sanes wallahu alam bisawab. Terus cekap. Sok mangga para netizen semuanya silakan yang mau bertanya gitu dari barudak santri mah ieu atos ngalogat nama atos slogan bilih aya anu bade naroskeun bilih aya anu bade nambahan bilih aya anu bade ngalung-ngalungkeun henteu eta mah bilih aya anu bade tep-tep layar keui mangga bilih anu naroskeun mangga gitu puntennya dari abi mah ieu gayana jadi ya anatu tolibin dina syarahna Fathul Muin di dia di tengah tentang bagaimana bab salat insyaallah panginten upami enjing teu aya halangan mah yuswa urang dipasihan keneh ku Allah insyaallah enjing mah mayunan pana pasal syarat salat kan tadi teh urang teh wajib naon cenah matak mudah-mudahan we atunya ku ieu ngaji teh urang teh jadi wasilah urang ge nyaho kana bab ibadah ameh aya tepikeun ka saha ka budak ame aya keneh ame urang boga pangabisa keur ngajar ka budak supaya cupar kewajiban urang nitah budak ngalaksanakeun salat ka budak supaya cupar kewajiban urang nitah ka budak ngalaksanakeun salat hangge urang belajar syarat salat ini syarat salat jadi pancek tadi teh wajib kudunya syarat jeung rukunna tah engke enjing belajar tentang bagaimana syarat sah salat. Gitu. Sering sih namanya
tak itu bila pertarosan atau napi hoyong naik hoyong naros ge langsung cenah mangga atuh tapping wae dihandap mangga ulah ilap bari ngopi we nu tacan polo diantosan polona ulah nya hari tadi mah keur eta teh keur nyorogeun budak teh tadi jadi sambil berenang minum air abi teh gitu baka barudak nyorogeun dugi gitu abi oge tiasa siar dina ieu room dina TikTok ieu gitu. Jadi double efek manfaatna. Mugia sagala kakiranganana hapunten nya. Moal aya nu typing deui teh, moal aya nu naros gitu. Narek naroskeun misalkan masih kene bujangan. Jadi gitu. Terus kudu orang kali sabariji gitu. Atau napi rek naroskeun anu neme tentang bab salat mangga diantos. Pokoknya namanya bergabung mah ulah irap di naon di tetep heula terus di follow-nya. Jangan anu ngalung-ngalungkeun ieu teh, jangan anu ngalung-ngalungkeun senal ieu teh. Info kos Jatinangor kumaha damang tuh aya nu ngalung-ngalungkeun donat gitu. Hatur nuhun jazakallah khairan. Kang Ripan teh pertarosan anu neme masihan donat Lujeng Wengi mohon Wilujeng Wengi sadayana kalaresan ieu teh nyawiosnya teu naroskeun teh abdi teh ieu teh aya di lokasi Pondok Pasantren Ulul Albab Bojongkoneng ngabahas naon Kang Deni mah tos abi tos sajam ieu teh tadi teh ngabahas tentang salat itu Patul Muin tadi kemana aja tukang Deni teh tos iya tuh tadi Kang Den kalaresan abdi teh ieu teh aya di Pondok Pasantren Ulul Alba Bojongkoneng gitu anu alhamdulillah di Pasantren Alba Bojongkoneng teh sanes abi nu gaduna abi mah ngiring ngembangkeun ngiring syiar di dieu ngiring ngajar ka murang kali nembe uih tahlil heula mohon sae Kang Den atuh kenging berkat pintunya Kang Den gitu alhamdulillah di pasantren teh metode di dia teh metode salafiyah anu mana berbasis nyaeta PDF sanes PDF kita sanes PDF naon atuh hiji teh berbasis pendidikan anu kerjasama sareng Kementerian Agama muadalah eta di dia teh sistemna muadalah jadi kumaha cenah ari muadalah teh kiai muadalah teh lamun murang kali ibu di pasantrenkeun di abdi di dieu di tempat pangarsana Ustad Adem didugikeun ka dieu ka pasantren tah ibu di pasantrenkeun ka dieu teh ibu lebet ka SMP ye jadi murang kali ibu teh moal sakola ciga sanawiyah SMP jadi pasantren teh tos double di pasantren di dieu teh tos double sareng sakola sanes paket sanes mangga Google di non teh searching di Google jadi naon atuh muadalah teh satuan pendidikan anu mana hanya dimiliki ku pesantren anu memenuhi syarat janten ya pertama santi Kang Repan janten upami teu ngawasiatkeun kolot salat ka murang kali kumaha dosa eta mayit Kang sanes masalah wasiat jadi dina hal ieu mah nu tadi teh ari wasiat makan sekalian Kang Ripan. Jadi anu penting kolot mah ti leuletik teh ti umur 7 tahun nepikeun ka 10 tahun teh kan sabaraha tahun lumayan tah. 3 tahun. Tuluy ya nitah datang lohor jang salat, asar jang salat sok bayangkeun ku Kang Ripan. Sapoe 5 kali nitah kolot kanu janten budak. Salat teu eureun-eureun jang salat, jang neng salat bageun tuluy. Pancet tadi teh ge tamrin ku eta latihan maka eta budak teh tadi ge mana ayanya liyata anda al khaira liya alif al khaira ba'da bulughi supaya jadi eta budak teh biasa ngieun kaalusan nya teh ngalaksanakeun salat dalam 3 tahun bari jeung sapoena teh 5 kali nitah salat
abdi gaduh keyakinan eta budak bakal melekat eta salat teh. Janten sanes perkawis wasiat, janten tos lamun urang ngagunakeun cara nu contohan ku baginda Rasul anu dijelaskeun para ulama, nita salat di umur yuswa 7 tahun ti alit unggal poe 5 kali nitana, abdi yakin jeung pasti eta murang kali teh nancep tah gitu. Parentah salat teh kitu Kang Ripan. Jadi upami wasit teh ngawasiatkeun nya ari wasiat mah intina rek ngawasiatkeun naon oge mangga ngan ai wasiat mah kedah nu sae. Nu tadi Kang anu bapana tos maot tapi gaduh hutang salat. Oh. Pan tadi teh aya 2 kaol eta mah. Misalkan contoh puntennya abdi ya. Abdi teh pupus nate jam 2. Berarti sedangkan abdi teh acan salat, abdi teh pupus jam 2. Abdi teh acan salat. Cek kaol anu kahiji eta si jalma teh henteu wajib godo, henteu wajib fidyah. Jadi artinya si budak henteu naon, teu wajib ngodoan nu bapana. Kaol nu kahiji. Bahkan teu kudu mayar fidyah. Kan lamun teh mah lamun fidyah mah lamun psikolotna lamun indung bapana berarti geus naon teh teu mampu, otakna geus naon teh kitu istilahna ari fidyah mah berarti geus teu mampu, geus teu normal gitulah. Jadi geringna lila eta maka mayar fidyah. Bahkan teu kudu mayar fidyah. Kaul nu kahiji. Mun teu lepat eta teh kaul as-Subki. Imam as-Subki. Tapi lamun kaul Imam Al-Ubaidi, madhabna Imam Syafi'i, tetap cenah kitu wajib mayar fidyah atanapi wajib mayar qada ku budakna dipangmayarkeun. Kitu Kang Ripan. Gitu. Oh, manawi teh tentang nu tadi miwarang kamurang kali. Nu paling awal meureun Kang Ripan menya tanbih anu paling awal. Bahkan cek tadi teh ge awaso nah ngawasiatkeun kolot nama atanapi henteu. Jadi bahasana ge nah ngawasiatkeun atanapi henteu ge tetep we kaul nu kahiji mah teu aya qada jeung teu aya fidyah, kaul nu kadua mah kedah qada sareng kedah fidyah gitu. Kedah qada atanapi fidyah. Itu Kang Ripan. Mangga nu sanesna bilih bade typing naroskeun atanapi nambihan mangga. Mangga. Carana nyimpen judul dina layar teh kumaha abi mah can terang. Ongko mah di can 1000 followerna atuh da. Sok matakna ge follow heula ame 1000. Ai saurna mah cenah kedah 1000 heula neme tiasa aya di luhurna teh judul anu aya naon anu koneng nu hejo gitu ame. Jadi meureun teu kudu nanyakeun ngaos naon ieu teh pembahasan naon ame aya di luhur ngajeblag gitu nya. Aya sanesna mah dina ieu ge nya barang layar ge da aya teh judulna ku abi teh. Kitabatul Mu'in I'anatut Thalibin gitu aya di handap. Mangga bilih anu bade typing naroskeun anu tiasa ku abi diwaler anu teh tiasa. Pami henteu qada teu oge fidyah dosana ti mayit kumaha Kang teu aya. Pan berarti nyana kaula nu kahiji henteu daya dosa. Dari maut makan in qata amaluhu. Kan meureun kieu maksud Kang Ripan meureun kieu. Lamun si mayit tadi teh salat jam 2 na teh itunya. Lamun si mayit salat jam 2 na teh gara-gara naon teh ngahaja manehna teh salat teh ngangke-engke dosa si mayit. Itu maksudna Kang Ripan mah urang cigana teh kitu. Nah dosa teh si mayitna. Tadi teh Pak Kang Ripan. Lamun si mayitna ning tadi teh maot teh jam 2 nya can salat naon? Can salat lohor. Lamun tadi si mayitna ngantep-ngantep nyaose ngudud ngopi wedang kewe cenah jam 2. Maka dosa itu si mayit. Tapi lamun si mayit teh kabeneran tukang ngaji. Ada kagok cenah teh ngaji teh can parat jam 2 beresna teh ari ge can ge beres ngaji geletuk teh maot. Nova Widya welcome. Can ge jam naon? Can jam 2 geus geletuk maot. Eta mah maka teu dosa. Teu dosa da eta. Sabab geus aya niat engke rek salat teh jam sabaraha? Jam 2 da ina mah keur dipake heula ngaji. Teu dosa. Janten panginten Kang Ripan mah naroskeun lain masalah qada jeung fidyah nah tapi apakah dosa si mayitna eta gitu nah maot tina kaya ninggalkeun salat kitu pantennya Kang Ripan nya maksudna Kang Ripan mah nya
Itu maksudnya. Gitu maksudnya jika Kang Riban mah. Tah ieu pamirsa ya ulah aba bojong koneng teh. Ieu media anu aktif di ulah aba ieu aya dari handap nu ngelek ulah aba bojong koneng. Mohon Kang tah kitu leres. Geus ngaripan. Dosa upami niat ngalalaikeun. Tapi lamun tadi teh atuh aya niat ngalalaikeun. Keur ngaos kan cek kaidah usul fikih meunang. Ngangkekeun salat lamun eta salatna teh panjang keneh waktuna dipake ngaji kengeng. Geus masyhur di kaul para ulama bahwa meunang ngengke salat Isya asal dipake keadaan seperti taklim ngaji. Geus umur eta mah. Ini kengeng. Mangga bilih anu typing deui. Bilih anu naroskeun, bilih jeung sumping nu name bergabung ulah hilap follow-follow-nya. Kuliah deui ieu teh keur diulah bobojong koneng Kang. Kirang langkung ieu teh lokasina teh aya di antara kota Bandung jeung kabupaten. Disebat antara kota Bandung jeung pesantren sabab kieu. Ieu teh di Cikutra, ari Cikutra teh kan kota Bandungan, ieu mah pas wabah mah kaluhur deui ngaranna namina Bojong Koneng. Jadi lebetna ka Kabupaten Bandung. Ongko Kabupaten Bandung tapi caket ka mana? Tapi caket ka kota gitu Kangnya. Jadi insyaallah mangga anu bade nitipkeun pasantren di dieu mangga diantos. Di dieu insyaallah nanti pendidikanna salafiyah di dieu mah. Mangga tuh bila anu typing aya Ajang mangga nu nembe bergabung Ajang jangan lupa type-nya Ajang. Kaisan welcome, Neng Azkia welcome. Tadi teh tos nemereng se pengaosana mah tuh kitabna ge can ditutup aya keneh. Jadi Patul Muin ya Anatul Talibin ieu mah nu nembe bergabung ja tos reng se. Mudah-mudahan we atuh sanes waktos ngariringan deui nya. Tur nuhun Neng Azkia. Mang Ayung, welcome Mang Ayung. Sok baralangkeun kayaknya senal, termos gitunya ditampi we ku abi. Ray bergabung, Ajang Nugraha, nuhun daftarna Ajang. Kieu abi mah nya ieu mah sok curhat we. Abi upami janten di dieu pengurus di pasantren sok sering kieu. Cekolotna teh kieu cenah cekolotna teh. Nah, cenah Kang Ajengan, nah cenah Pak Ustad, atur nuhun Neng Azkia. Cenah ari abi teh gaduh murang kali di pasantren teh eta pagawean teh leungit we jeung leungit barang teh. Seuri abi teh. Naon seuri teh kahiji nama ngalaman abi jadi santri ge kitu, sami mineng leungit baju pakaian naon sarung teh. Kopiah mineng ganti geus sabaraha kali mah baheula kolot teh geus bosoneun pangmeulikeun. Anu kadua pengalaman abi teh karasa boga budak di pasantren kitu sarua 2 tahun masantren budak meureun meuli tiung geus aya meureun 100 picis mah gitu da abi cenah ieu leungit ical kerudung teh leungit haben unggal nelpon teh leungit jeung tuh urang teh cek nah hate teh hayu ngadu pak kuat-kuat gitu kuat-kuat da urang teu direzekian ku Allah hayu ngadu sakuat kumaha maneh leungit untung nanti urang ngalaman ente bisa sabar kan abi masihan ketua ieu kasepuhna anu masantrenkeun ka budak lamun teh mah budak urang teh boga pengalaman ibu sareng para bapak ieu gaduh budak masantrenkeun leungit jeung leungit barangna teh anu ku abi di alaman ieu nya anu ku abi di alaman lamun teh mah kajadian sapertos kitu Mang Ayu ngatur nuhun para tos follow. Namun teh mah kejadian hal seperti gitu ya budak urang leungit kade anu kahiji camkeun ku para ibu para bapak sadayana ieu ge sami mah ngajarkeun abi da ge sami gaduh urang kali di pasantren camkeun nu kahiji eta teh pendidikan ka budak nah cenah make jeung pendidikan leungit make jeung pendidikan kieu ibu bapak sadayana ari budak teh tadina teh hirupna teh jeung urang jeung indungna jeung bapakna
anu mana lamun hirupna jeung inungna jeung bapana berarti eta budak teh tadina teh naon dipersiapkeun ku indungna naon teh baju geus senang nyetrika geus meunang nyeuseuh kan kitu nya di imah urang mah diogo jadi raja budak urang teh laras abdi oge laleungit wae barang teh cenah heuh karaoseun ku Mang Ayung jadi anu kahiji kade pelajaran eta teh keur budak teh naon sababna diajar dewasa diajar bertanggung jawab karena barangna jeung kana dirina sorangan anu tadi nama kerjeng urang kerjeng inung jeung keur bapana mah eta budak teh di kumaha diogok urang teh bajuna geus tinggal naon nyetrika geus meunang nyeuseum duitna diasongkeun dahar geus meunang masakeun ayeuna diajar hirup baju kumaha sarengkan eta baju teh lamun kotor kudu diseuseum heula kan diajar eta teh itu diajar kade pomak urang ulah lebarku lah saperak dua perak Allah nu ngarizkian insyaallah bari jeung rezekina lamun urang budak masantrenkeun teu boleh pangiwa jeung rezekina ngalamun teh mah pengalaman siga kitu ibu nu kadua ya nu kahiji mah tadi teh eta teh ngadidik budak sangkan mandiri gitu ngadidik budak sangkan boga nanti tanggung jawab nguruskeun awak dirina jeung nguruskeun sakabeh anu nempel dina awakna nu tadi nama kudu kumaha baju teh geus tinggal nyetrika tinggal nganggo wae kitu nya sarung geus tinggal nganggo gitu kopiah lamun lalaki tinggal nganggo lamun istri kerudung tinggal nganggo mam tinggal tuang wae teu kudu masak kana ayeuna mah kudu masak lamun anu disalapiah mah ayeuna kedah naon kudu nyetrika eta budak teh diajar anu kadua ibu bapanya sabenerna mah leungit pakaian teh lain leungit-leungit teuing ibu bapak lain leungit-leungit teuing sok sanajan bisa jadi aya wae hiji dua mah nya nu dipake meureun ku babaturanana tapi abi bisa memastikan lain leungit-leungit teuing eta teh pakaian santri urang ataupun budak urang teh kieu ku abi karaos jeung memang kitu sami urang kali abi ge kieu ya ore abi leres eta pisan abdi bade nyaros eta pisan Mang Ayung jadi murang kali ayeuna rata sanes murang kali ayeuna tiba heula contoh kieu waktu pakaian teh aya 5 seseuheun teh dikeuman heula ku rinso saking ku horeamna ibu eta si budak da aya anggoan teh anu lain dianggoan nu lain nu aya nu naon anu teu kotor eta nu dikeuman nepikeun ka samingguna menepikeun ka 10 poena akhirna eta baju teh bau buruk ku batur teh da disangka runtah teh dipiceun kitu permasalahanna mah ibu atanapi kieu dipoe atos diseuseuna mah poho ngajait akhirna murag atanapi kabawa ku batur atanapi kabawa ku angin bari jeung teu dipalire ku eta budak teh kitu kajadianna mah kahiji nama abi ngalaman jadi santri kaduana mah murang kali pisan kitu leres pisan moal kitu tamatak cek tadi teh budak leutik mah tarbiyah budak leutik mah naon tamrin latihan dina salat ge latihan gitu nya latihan salat ge latihan ulah teu ujug wajib budak mah oge dina anggoan latihan tadi pasantren teh kitu sabetulna mah diajar mandiri ataupun dan rata-rata santri masuk sagala bisa datuman dilatih gitu moal ujug-ujug sagala bisa karena dilatih mulai contohna jadi santri ningali boga seniorna teh sok dipiwarang ku akangna teh ku kiaina teh ku ajenganana teh dipiwarang eta ajengan lain rek ngababukeun kade yeuh jadi dipiwarang teh sangkan nu tadi teh boga pengalaman jeung sangkan eta ajengan teh ngadidik tidak secara langsung jang santri cenah eta balong teh aduh cenah loba runtah cik atuh panggilan anu lain naon teh kitu lain disaeur naon disebut teh dicokotan runtahna digali ciga anu sanes pelajarannya padahal hakikatna eta si santri tidak secara langsung diajar dalam mun dititah diajar ku kolotna langsung mah cadu eta teh mun daek tapi karena ku guru jeung sangkan eta teh mere pelajaran tidak secara langsung akhirnya eta si budak teh bisa ngeduk-ngeduk wae balong kalaresan budakna teh ajengan teh gaduh serang
Cikjang senapa dibuatkeun atulah itu senasa minggu deui santri teh da teu boga pengalaman kan beureun kebenaran aya contohna senior ngarit kitunya di arit eta naon pare teh bisa teh si santri teh padahal tadi nama teh bisa belum tentu teh lamun dididik ku kolot nama daekeun di titah ngarit naon pare teh jadi luar biasa bagaimana santri itu belajar cara hirup 24 jam baik belajar secara langsung belajar ilmu nahu sorob sareng kitab anu sanesna itu baik pelajaran anaona atanapi termasuk pelajaran anu tidak secara langsung gitu mun budak aliman di pasantrenkeun apakah kudu dipaksa hiji abinya abi ieu kaberasa ajang cigana teu ajang nugraha kebetulan cigana henteu belajar tadi henteu ngadangukeun di awal kahiji jang basic anu awal bahwa kolot itu diperintah kolot itu diperintah untuk anak itu supaya melaksanakan kewajiban dari Allah naon wae salat puasa jeung diperintah kolot oge sangkan ngajarkeun rukun jeung syaratna ibadah jeung sagala rupi ruang lingkup ilmu tentang ibadah anu salajengna anu janten masalah kolotna ya boga ilmuna tapi waktu karena beak waktuna keur kasab kan jadi masalah berarti kewajibanana bisa jadi tidak terpenuhi eta anu kadua bisa jadi kolotna keur masibuk tuluy manehna ge teu boga ilmu teu boga kredibilitas keur ngajarkeun budakna da teu boga ilmu teh teu pernah ngaji teh jadi masalah sehingga berarti bakal jadi tipe-tipe teh benten-benten lamun urang bisa ngajamin urang sebagai kolot eta budak teh terdidik ku didikan urang loba waktuna keur ngadidik keur ngamamasikeun salat lohorna salat asarna salat maghribna salat dugikeun ka waktu anu lain oge salat maka eta si kolot teh aya kewajiban keur masantrenkeun budak tapi lamun eta si budak eta si kolot teu aya waktu keur matuluy teu nyaho maka eta cek abdi wajib maksa budak supaya ini ka pasantren gitu we itu Kang Ajang gitu Kang Ajang jadi dalam rangka urang teh ranah ihtiyat kehati-hatian lamun teh mah urang teh bisa ngadidik budak maka wakilkeun ka da kieu atuh kadang-kadang punten lain ngan sakur sekedar kitu deh bahwa urang ngadidikeun pasantren teh kadang-kadang kieu urang teh sarua bisa ngaji ya da kadang-kadang aya bedana ari budak ka kolot mah teh beda urang lamun ngajar budak sok aya rada nafsuna lamun teu bisa teh da ka budak sorangan atanapi nu kadua budakna ge canggung ka kolotna mah abdi kaalaman eta budak pan ngajarkeun jurumiyah kitu ka budak sorangan teh kana ka budak batur mah aya nahan lamun amek teh teu wani jeung kokok naon teh teu wani jeung ngagaplokna ka budak mah ka budak batur mah tapi da lamun ka budak sorangan mah nah ada budak aing ieu copret teh kitu nya teu bisa teh mohon mangga cek urang teh hey neng ujang naon ari ngaran lapad teh naon ari ngaran lapad teh as-sautul musamilu teu bisa teh jakuk ke urang teh aya bedana Kang Ajang matak naon sababna rata-rata kiai di pasantren itu rata-rata budakna di pasantrenkeun keluar sebab lain teu bisa teu mampu ngajar lain waktu keur ngajar dah jangan meureun ngapoe ge 24 jam ngajar di pasantrenna tapi karena naon alasanna teh benten-benten gitu ya karena nya nu tadi teh canggung aya bedana ka budak sorangan mah beda jeung ka budak batur urang teh mah saamak-amakna ge ka budak batur mah aya nahana gitu nya asawe budak batur tapi lamun ka budak sorangan mah kadang-kadang gitu Kang Ajang atur nuhun Ananda Purkon ge alumni Ulul Albab Bojongkoneng alumni Ulul Albab di dieu teh tos alhamdulillah tos seueur tos sabar angkatannya tos lumayan lah seueur jadi mangga ieu mah nu bade ameng ka dieu mangga di Bandung Cimenyan nuhun Anda Purkon
Itu tadi antawis nanti. Mangga typing deh bila nu naroskeun. Ridwan Taufik welcome. Tunon Ridwan Taufik Ananda Purwon. Di dia di pesantren teh tingkatan teh di SD dugikeun ka SMA anu secara resmi nama. Hukum darah dina daging. Hukum darah dina daging. Lamun darah nasa eutik tuluy dina geus dibersihan tuluy keur nalika dikulub keluar deui darah maka eta mah teu naon. Disebutna darah teh kan najis, berarti asupna kana darah aini hukmiyah. Jadi darah anu tadina teu katinggal ku mata. Tapi lamun jelas-jelas darahna teh ngucur dina nalika rek digoreng pisan diantepkeun kurang tadi kumaha doraka eta mah. Jadi lamun ketika digoreng tuluy keluar getih muncrat saeutik henteu teh dosa. Asupna kana najis hukmiyah. Najis anu dihampura ku Allah Subhanahu wa taala. Najis anu teu kaidrok ku panca indra, henteu katingali ku soca ari pas digebruskeun geus diasapkeun keluar getih saeutik eta mah dihampura ku Allah. Tapi lamun nu jelas-jelas katinggal maka eta mah najis hukumna haram. Itu. Kono ge henteu ngaos di awalnya di pertengahan ngaosna. Tadi teh ngokon ngaos tentang bab salat. Nya teh naon sih umum ge hok mangawe. Anu tiasa kawalar diwalar, anu teh tiasa kawalar ku abi ditahan meureun di PR-keun. Bisa meureun abi ge baca-baca heula bisi teu kawalar ku abi. Gitu. Rada pantes nama ieu teh 17 mata memandang teh tep-tepna teh 7.000 tep-tepna teh pantesna gitu. Wan typing deui nya nu naroskeun. Pokona mah cing sararehat sadayana. Gitu pesantren teh. Dugikeun ka SMA di dieu teh secara resmi nama. Bahkan alhamdulillah pangarsa Ustaz Adam di dieu teh ngariakeun ka barudak teh. Anu tos rengse kuliah, anu tos rengse ngaos di dieu teh diangkeun ku anjeunna teh. Di naon teh dipiwarang ngawuruk di dieu. Jadi di dieu mah banyak anu mana pengurusna teh alumni ku anjeun ulul albab di dieu. Jadi raos pisan kan jadi karena sa ide, sa visi, sa misi jeung tos terangeun luka kelikuk di pesantren. Memang galibna kan pesantren gitu. Rek pesantren sageung kumaha ge rata-rata saya nama pengurusna teh nyaeta alumni atanapi santri ku anjeun anu tos rengse belajar. Di mana? Saya gitu. Nu akhirna manehna ge terangeun pola ngadidik murang kali sakumaha baheula manehna ge dididik di dinya gitu. Jadi di dieu mah pendidikan teh hampir mirip sami sareng nu di Jawa. Ngagunakeun sistem non tadi teh muadalah, sistem muadalah. Siti wilujeng bergabung. Sistem muadalah. Jadi muadalah teh tadi teh ya pendidikan formal anu mana mutalak munasabah berkaitan jeung pondok pesantren. Jadi lamun pertarusan misalnya ari abi tiasa teh di lemur ngadirikeun tiba-tiba muadalah moal tiasa. Jadi muadalah mah pendidikan anu khusus diberikan wewenangna ka pesantren. Anu syaratna teh minimal upami telepat ya abi 250 minimal santrina namanya tiasa ngadirikeun pesantren nu sifatna muadalah. Gitu. Naon kurikulumna muadalah, kurikulumna muadalah teh kitab-kitab ulama salaf. Itu kitab-kitab para ulama salaf. Kitab-kitab kuning gitu kurang langkung. Alipia Ananda welcome. Tadi carogena ieu bojona. Cing sararehat ieu ge sami alumni Alipia ge ieu mah bojo nu tadi nu alumni ulah abab. Sok 7.000 kan para hadirin sadayana ieu teh supaya tep-tep layar teh aya 7.000 nya gitu.
mangga typing dia tuh nu bade naroskeun ya. Abdi insyaallah nanti diparatkeun nepikeun ka jam 10 sok. Rek ngalung-ngalungkeun senal mangga ngalungkeun baskom, ngalungkeun topi, ngalungkeun donat. Anu teu viral deui nama donat sa pingkan mambo nya. Alhamdulillah di dia teh luar biasa tos kitu we kudrat Allah. Jadi aku alatan aya media sosial gitu nya. Bunda Yoyo hatur nuhun tos. Ku alatan aya media sosial dugikeun ka santri teh aya nu ti Sumatera, aya anu ti Lombok. Alhamdulillah. Nu penting nama mugia we cing aya ieu. Daerah mana Kang pasantren teh daerah Bandung Kang. Jadi Cikutra. Assalamualaikum waalaikumsalam. Bunda Yoyo. Iya teh kalarasan daerah Bandung. Cikutra Katongo. Matak cik abg ieu mah antawis kota sareng kabupaten disebat kota da caket sareng naon? Caket kota disebatkeun kabupaten wilayah. Nah lebet kabupaten ieu teh kalebet nama ka Cimenyan Kang. Gitu. Kalebet nama ka Cimenyan. Mangga nu bade among ka dieu diantos bisa. Ari abi mah salaku pengajar Kang. Sanes ieu salaku pengajar. Adi anu gaduh nama Kang Ustad Ade Muharam. Gitu. Mangga nu bade silaturahmi ka dieu bingah pisan. Ya sok seueur abdi oge kadang kawis aya santri teh nu melalui media sosial. Hatur nuhun Neng Alipia. Jadi kadang kawis melalui media sosial. Ninggal cenah di TikTok, ninggal cenah di mana? Di YouTube, cenah gitu. Ninggal cenah di mana? Di Facebook. Alhamdulillah. Jadi wasilah media sosial teh tiasa janten kasayan, tiasa janten kawonan. Tiasa janten kasayan upami diangos siar gitu, nyebarkeun kasayan. Tapi bisa jadi awon, tapi bisa dipakai nyebarkeun kawonan. Itu matak al hukmu yaduru ma'al ilati wujudan wa adaman. Ari hukuma bergantung karena sebabna. Lamun sebabna cara nanu goreng maka bakal akibatna jadi goreng, jadi haram. Tapi lamun sebabna alus maka kaituna ge hukumna teh bakal jadi alus. Gitu. So atuh typing. Tap nugikeun ka 7.000 we tap teh atuh nya. Matur nuhun wilujeng sumping anu namanya bergalung kobong komal sari sadayana. Anu teh acan follow di follow heula insyaallah abdi insyaallah biiznillah. Upami live teh upami wengi, nah wengi mah tabu bada isya lah tabu dalapanan teh malam Salasa, malam Rebo, malam Kemis. Kitabna teh I'anatul Talibin atanapi Fathul Muin I'anatul Talibin sarah tina Fathul Muin. Upami enjing subuh atanapi siang eta mah antawis dinten Kemis, Jumat, Sabtu, Minggu insyaallah. Gitu. Janten upami anu wengi mah Fathul Muin. Upami anu siang sareng subuh eta mah Nasuil Ibad. Upami anu wengi model kieu ayeuna malam Salasa, malam Rabu, malam Kamis eta mah Fathul Muin. I'anatul Talibin. Nemerengse bab salat insyaallah enjing upami aya di waktos jarang tak aya halangan insyaallah pasal kana syarat sah salat. Mugia jadi dulur sadayana mugia ku hadirna ieu jadi live ge jadi kasayan ka para hadirin sadayana. Nuhun dapurkon. Sakumaha kasaoran Kangjeng Nabi kan kitu nya kun aliman. Kudu jadi anjeun teh aliman anu berilmu. Nah, berarti kumaha cangkan jadi urang berilmu teh nya berarti diajar, daek ngadengikeun taklim. Jadi tias non teh ayeuna daek ngaji jeung lain sebagainya.
teu mampu cenah eta mah abi ayeuna mah tos kolot. Tanapi au muta'aliman atawa jadi muta'alim. Jadi muta'alim kumaha diajar berarti nya ge geus kolot urang teh lamun abi mah abdi model geus kolot kieu ge sok we naon teh ngaran teh nyorogeun ka anu langkung terang. Sok ngiring pasaran gitu nya. Di mana pesantren mana tuluy abi ge waktuna luang ukur saya ngiring pasaran teh teh muta'alim. Lamun teu mampu kitu oge atuh kumaha au mustami'an tah ieu ye. Atanapi jadi mustami. Jadi atanapi jadi mustami au muhiban atanapi nu kaopat masih kene aya. Atanapi mustami ge teu mampu da teu gaduh kuota cenah. Teu gaduh TikTok abi mah cenah jadul gitu teu terang lamun dina ieu mah. Atanapi abi teh da lumpuh teu tiasa angkat ka masjid sehingga teu ngadangu tapi ayeuna mah teu tiasa kitu da tiasa aya TV-nya ceramah jeung lain sebagainya minimalna gitu. Atanapi kadengan ulah nu labat kalima wala takun khamisan. Ulah jadi asup golongan nu kalima. Naon? Patah liku. Golongan nu kalima teh berarti lain jadi jelema nu alim, lain jadi muta'alim, lain jadi mustami, lain jadi muhibbin. Berarti lamun teu asukan waya opat berarti nya ngaji tara jadi nu mere nanti jadi nu alim lain. Jadi naon teh mustami lain, jadi muhibbin lain. Berarti sia mah nya jadi anu naon? Jadi kambing conge. Adun ngomongkeun ngaji si akhlak we anger. Ngadon kikituan unggul. Adun ngalelewe kanu ngaji, tah anu kitu mah cilaka. Auzubillahi min dzalik. Gitu keluar kisah lain. Iya nya urang cing sararehat sadena teh nuhun anu dapur kon. Gitu. Dapa Api Raji, welcome. Kayak nu typing deh teh, kayak nu naraskeun deui teh. Budi Service, welcome. Bosku, welcome. Adang Sumaya. Mah bila nu typing deui. Enceng Dharma. Kabupaten Bandung. Jadi alhamdulillah para asatidna teh rupi-rupi aya nu ti Garut, aya nu ti Tasik, abdi karadesan linggih mah di Tasik di Ciawi karadesan. Nah kan maksudna ti Ciawi da bojo di ditu di Ciawi. Di dugdag abdi teh upami ngaos teh di ditu Senin, Selasa, Rebo, Kamis euih. Ada Tasik na ge Ciawi 2 jam lah Tasik ka dieu. Keun masih kene ngora mumpung masih kene kuat. Kitu nya. Mumpung masih kene kuat nun anda dapur nun. Sian kopi jadi abi ge kudu nguyup kopi ya. Gitu. Sararehat ukon di Banjar. Jadi pentingna ilmu teh kan gitu. Cenah nu boga ilmu oge cenah can mampu ngamalkeun. Komo lamun teu boga ilmu beramal mardudatun. Jadi lain hartina pembenaran lamun jelema nu boga ilmu teu ngamalkeun lain teh dosanya dosa. Kan aya nu leuwih parah. Jelema beramal tanpa ilmu mardudah berarti ditolak kita ku Allah amalna ge. Alhamdulillah pangarsa, alhamdulillah sehat. Jadi kudu daek ngaji we intina mah. Keun urang can bisa ngamalkeun ge. Itu keun bae. Mudah-mudahan we dicebor. Jadi ibaratna mah abi menganalogikeun mah ibarat jelema nu neangan ilmu mah ibarat melak tatangkalan ti bibit gitu abi mah ibaratkeun teh. Urang melak tangkal cengek ieu nya ti bibit keneh, ti leletik. Celeb gue kurang tadi pelakeun. Cik kintun-kintun saur para hadirin sadayana. Upami eta tangkal cengek dipelak urang ujug langsung buah henteu perlu aya berbulan-bulan. Hujan dicebor leres. Cebor.
minangkana meureun naon dicebor teh atuh minangkana mun dicebor teh mah neangan ilmu teh minangkana dicebor teh tuluy meureun daekeun daek lamun urang di lemur mah daek mingguan ngaji teh nya rupi-rupi kan mingguan di lemur teh aya nu dinten Senin mingguan teh ngaji teh aya nu malam aya nu dinten Salasa aya nu naon aya nu siang aya nu wengi eta teh minangkana cebor supaya naon hadir nanti supaya aya kabersit hayang ibadah supaya aya kabersit hayang nanti ngalaksanakeun supaya nyaho kumaha syarat salat supaya nyaho naon rukun salat kan gitu dicebor tiba-tiba geus dicebor teh aya hama naon hamana teh nya maklum merenya da ngajina ge ukur mingguan aya babaturan nu ngajak anu haram aya babaturan nu ngajak naon anu ngajak karena kadorakaan aya muda aya babaturan nu ngajak henteu salat aya babaturan nu ngajak henteu puasa hama eta teh ibaratna mah disemprot eta mah gara-gara ku obat disemprot aya hama disemprot naon ku semprotnya ngaji deui semprot teh anggar semprotanna ge merekna ngaji meskipun beda fungsina sarua merekna mah paminambihan doa dina sujud terakhir terus dijaharkeun doana apakah janten ngabatalkeun salat henteu bahkan dipiwarang eta ku baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yong Jina welcome ngan tentuna ngan pastina eta salat lain keur salat berjamaah Kang Ukon jadi nu pastina eta salat anu meunang sujud terakhir manganggo doa khusus pribadi nu pastina sanes dina waktu salatnya dina waktu salatna sanes salat berjamaah tapi dina waktu salatnya lira maka eta marek setengah jam oge naon sababna teu meunang dina berjamaah sabab ngaganggu kana jemaah nu lain teu meunang kepentingan bersama itu harus lebih dipentingkan tibatan kepentingan sendiri lamun bahasa ulama mah kieu kamadorotan mah kudu leuwih ditihlakeun dilenyapkeun gitu jadi non teh darul mafasid ieu kaidah ulamana dina usul fikih darul mafasid muqaddam ala jalbil masoleh darul mafasid ari nyegah kamadorotan muqaddam kudu diheulakeun kan lamun ayeuna urang maksakeun make jahar kaganggu nu lain berarti nya ulah ala jalbil masolih tinimbang pada aya kamaslahatanna misalkan karena ngadua nya tapi leuwih tiheulakeun ninggalkeun kamadorotan ketimbang kita mengambil kemaslahatan jadi karena aya mudaratna mending keneh nya entong berarti maka bisa diamalkeunana dina nalika urang salat keur sorangan itu Kang Pan itu Kang Pan tadi teh nuju naon Nabi tengah bahas naon jadi poho deui euy cik ngemutan tadi abi keur nyarios naon sampai meh pertanyaan teh sampai meh aya pertanyaan Kang Ananda Purkon abi teh nyambatkeun naon nya hilap deui naon tadi teh aduh abi tadi keur nyarioskeun naon nya sampai meh tadi aya pertanyaan jadi poho deui astagfirullah tapi tadi kapotong aya pertanyaan jadi hilap dia teh pertanyaanna mah kan terus dibahas cik aya nu tiasa ngemutan abi tadi satracan aya ngajawab pertarosan ti Ananda Purkon abi tadi teh nuju nyarioskeun naon nya abdi astagfirullahaladzim oh deui Ananda Purkon nuhun sanes tadi abi nuju nyarioskeun naon nya abi teh masalah sholat mah tadi Kang Purkon astagfirullahaladzim hari geus poho labang we pantesan hari pohonya teu asup kana taklif ibadah dari poho mana teu aya dina otak poho we leungit gitu geus ngomongkeun naon tadi teh masalah ilmu pamit telepon oh nya tuh untung deh mutan jadi ilmu teh ibarat pepelakan teh tadi aya hama nu ngajak anu haram ngajak nu itu sarua merekna teh ngaji cek ajengan teh
kumaha pentingna urang tazkiyatun nafsi, ngolah urang supaya teu takabur, ngolah urang supaya teu kagoda ku nafsu. Perang nu paling gede teh ngalawan hawa nafsu kahoyong diri sorangan. Nah eta teh nyemprot hama kok da moal ujug buahan. Kan ari buah teh gambaran tina amal saur ka dina para ulama. Al ilmu bila amalin kasajan bila samar. Ari ilmu tanpa amal teh seperti tangkal buah-buahan, berarti amal teh buah. Mual mungkin orang melak cengeng ujuk-ujuk buahannya mual ujuk buahan kan heula berproses. Aya hama disemprot ku ngaji deui. Cenah ieu teh hama geus eueuh dicebor ngapoe. Nah cenah ieu teh kurang wae pertumbuhan teh gemuk berarti atuh. Pal gemuknya di mes, digemuk. Naon gemukna sarua merekna ngaji. Gemuk teh supaya ngarangsang eta tatangkalan teh naon tumbuh gede. Ngaji sarua. Ngaji insya Allah lila ge karena ilmu asuh insya Allah makin gede ilmuna ieu kanyahona tentang kasieun ka Allah leuwih gede bakal mungeun ngalakukeun maksiat bakal daekeun hampangeun ngalakukeun kataatan ka Allah gitu. Ini tadi ya tap-tap nak kayak 2000 kayak nih ngarepkeun teh 7000 tap-tap. Gitu banget typing deh nomor harus kan. Insyaallah dugikeun ka tabu 10 we nya. Dugi tabu 10. Langkung teuing ti tabu 10 mah moal leres. Moal leres langkung di tabu 10 mah tunu. Gitu. Mohon pisang. Ya. Kita ya 15 mata memandang tapi cari cing. Teh nu typing ngadangukeun beureunya husuk. Mangga polo-polo heula nya nu teh acan polo. Urang silaturahmi jeung abdi sok sanajan silaturahmina mengudara. Mengudara di live TikTok. Ayeuna mah urang eusian media sosial teh kudu alus-alus lah gitu. Ulah anu puntennya nu muka ora teh nu berjaya dina dunia TikTok teh. Ayeuna mah urang eusian ku ngaji. Sangan jadi wasilah di media sosial teh tersebarna syiar. Gitu. Cobi absen di dia aya orang Tasik teu. Nuhun Ananda Purkon. Haji Deden Sulaiman. Welcome. Cobi typing orang mana wae. Apakah aya anu di luar Bandung aya? Apakah ada yang di luar jangkauan Bandung? Tapi abi yakin lamun anu 15 orang ieu metak stay ge berarti terangan bahasa Sunda. Mana tadi Sanum welcome. Alipia nuhun Alipia. Jadi wengke buahan dari laila banyak. Tapi masuk gitu. Namun aya santri ujug-ujug datang mas santren nah cenah Pak Ustaz nah jangan cenah ieu teh budak teh geus mas santren teh 5 tahun teh 3 tahun teh can robah-robah wae. Jadi urang teh jadi seolah-olah kabebanan ku kalau teh aduh aing urang teh mah hapes sulap kudu sim salabim. Keun sabar. Bahkan kolot nage kudu aya peran doakeun budakna teh. Matak mun guru mah kapungkur cenah kitu nya. Baca saminggu sakali atuh teu mampu unggal poe mah Fatihah teh dihususkeun keur budak urang nu ngaji teh. Khusus 40 hiji kali cenah sawarpun guru mah malam Jumaah saya nama.
namun bade saminggu sakali mah nya saya nama komo unggal bada maghrib dikiriman Fatihah 40 hiji kali mah langkung saya. Nah, namun teh mah teu mampu saminggon sakali atuh. Bila dugikeun ka tabu 10 nya. Berarti 16 menit deui. Itunya. Allahu Akbar, Allah ya Karim. Barudak mah di pesantren geus beres ngaji teh nya gitu teh hebatna santri teh lapar keneh hayang keneh ngaji nyorogeun ka dieu. Nyorogeun tadi teh live teh kan eta teh sambil nyorogeun ka barudak teh. Hari nyorogeun teh kieu ngalogat kitab itu di kelas gitu. Ya eta mah santri we datang kan mereka nyaroganana model ka abdi gitu. Nyarogeun barudak. Ih kalintang indahna eta teh kitu. Nampi ilmu tinu jadi guru teh. Atau abdi mah kapungkur hayang nyorogeun ka senior teh ngundag-ngundag. Si paribasana kurang-kurang nama teu leuwih nama naon teh kitu nepikeun ka urang teh mawa karesepna nu rek nyorogeun teh kanu disorogeun teh. Kebenaran ieu senior teh resepna jarum coklat mawa jarum coklat urang teh sakabedagna we mampu mawa 2 batang gitu da. Karena ge santri ti mana duitna keur meulina. Tapi daek we ngorbankeun 2 batang saking ku hayang dilogatan. Mang ngalogatan lah. Ya abdi nyanaki jarum coklat jeung kopi sagelas. Tapi mang ngalogatna 5 lemarnya tuh. Saking ku urang teh hayang boga logatan. Non logatan teh fungsina nya ibarat-ibarat para ulama teh nya bersanan ka guru urang. Meskipun beureun melalui seniorna. Engke ngaji deui jeung guru teh anu supaya urang logatan leuwih komplit nya ka senior urang teh ngalogat. Gitu. Ngalogat urang teh ka senior. Allahu Akbar, nikmat ya Allah, ya kopi beri ngarokoknya. Masya Allah. Gitu tah. Terus saya typing deh itu nya. So atau tap-tap ya 16 orang, 17 orang mata memandang gitu. Ngaharuleng wae gitu bobo kapeureman berinya peng-HP teh. Pokoknya mah anu neme hadir di room abdi nepangkeun silaturahmina nya ti abi Al-Bakir anu bodoh ieu nu neme nu abi ge sami nuju diajar di dijeng barudak santri teh. Abi mah teu gaduh niatan jeung santri teh ngajarkeun ka santri teh hakikatna mah justru abi nu belajar ka santri. Jadi ku abdi meureun maca naon nu dibaca baheula jeung santri jeung guru abdi meureun kitu hakikatna mah abi ge ngemut-ngemut deui pelajaran nu baheula diajarkeun ku pun guru. Gitu. Mudah-mudahan cing jadi manfaat cing engke kapetik ka Allah hasilna di dunia maupun di akhirat. Atuh ayeuna oge sami ieu melalui ieu TikTok, kitu nya melalui ieu TikTok meureun para mustamiin sadayana ge mudah-mudahan we cing kanaon teh kitu cing kaceretan, cing kapeceretan kasayanana di dunia cing kabarokahan. Atuh dina kasabna nuju milari kasab cing aya dina kabarokahan. Atuh urang ayeuna anu dagangna, anu didamelna, anu naon wae cing aya dina kabarokahan. Gitu. Nu penting mah saur dina kitab Imam Nawawi dina kitab Bidayatul Hidayah. Nu penting mah urang mah mampu ninggalkeun kamaksiatan we. Sabab ninggalkeun kamaksiatan teh bagian tina ibadah. Tarkul ma'asi ibadah. Urang mampu ninggalkeun kamaksiatan teh geus ibadah. Namun teh mah urang teh can mampu tahajud, can mampu salat duha, can mampu ngalaksanakeun ibadah-ibadah anu lain, paling tidak urang entong maksiat sakitu. Nu penting mah meureun kieu we nama lamun urang keur diajarkeun dina bab ibadah, nu penting mah salat 5 waktu, puasa Ramadan dilaksanakeun. Ipan Gunawan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ipan.
ayeuna puasa urang mampu ngamalkeun, haji lamun teu mampu ayeuna amalkeun kitu nya. Zakat sarua selebihna ti eta ulah maksiat sakitu. Ulah pernah ngarasa urang neang ulah pernah urang neangan hobi neangan karesep dina nu diharamkeun ku Allah. Sakitu aja cekap. Abi gaduh pengalaman para mustami sadayana. Kieu gaduh pengalaman. Pun guru kapungkur dikeresek. Mana gipna mana Mang Ipan heueuh tah. Kapungkur abi gaduh pengalaman di pesantren. Kieu pun guru teh. Kalaresan datang. Ai pesantren nya sagala sarsup sih. Welcome 24 jam ka saha wae. Datang kolotna teh. Punten nya abi nyebatkeun rada kasar. Eta si murang kali teh tukang natunya lamun ayeuna mah meureun kieu tukang kana naon teh anu di penjara teh nu narkoba gitulah. Ngartos meureun nya. Jadi pecandu narkoba meureun kitu pecandu naon atulah obat-obatan terlarang nu kara itu. Nitipkeun ka ari abi teh kalaresan nuju beberes di bumi almarhum teh. Jusa sapu. Kadangu Akang sana ieu teh abi teh nitipkeun murang kali teh bade di pasantren meureun Kang ajengan. Ya mangga wae ibu nuhun we bade di ngaoskeun mah mudah-mudahan murang kali ibu sana di dieu kahiji cing nyalsen yangan elmuna atuh ibu oge cing nyalsen cing barokah milari rezekina di bumi cing mampu tiasa ngariz naon teh kitu nganapkahan tiasa ngabekalan ka ieu murang kali nuju di pasantren gitu ajengan mah da umumna kitu galibna. Tapi saur si ibuna teh wawartos tapi cenah Kang ieu teh aya palalangkung naon cenah ieu teh da kecanduan ku narkoba hebatna ajengan luar biasanya padahal lain pakar narkoba keun bae Bu. Mudah-mudahan ku dipasantrenkeun cing jadi obat ceulina mineng ngadenge Al-Qur'an ceulina mineng ngadenge taklim bahamna kudu dipaksa lain dipaksa mudah-mudahan aya beureun saucap dua ucap ngaji. Mudah-mudahan begitu awakna ge cicing di tempat ngaji. Mudah-mudahan kuasilah di tempat ngaji. Leungit cenah kitu kadarakahan. Tapi ajengan kitu teh teu cekap kitu hungkul. Biasa dibuktikan ku abi. Tos we uih kitu nya. Kang Abay welcome Kang Abay. Atos we uih si eta teh saha teh si orang tua santri teh tos uih ti bumi akang teh bumi ajengan teh. Tos uih langsung akang teh miwarang hei santri panggedena nya da abi mah can teu senior dina waktu harita telah junior kan. Kadieu cenah kumaha Kang siapkeun kamar cenah. Wayahna ieu mah kamar teh soranganeun. Hebatna ajengan. Nuhun Neng Azkia nanda buru. Siapkeun kamar cenah soranganeun. Nuhun. Siapkeun sorangan. Aya bantalna cenah kitu. Tara biasa na akan ciga gitu dalam mendatang santrinya biasa we pindahkeun ka kobong nu mana nu kosongan gitu biasa na karena berada ieu spesial murang kalina maka spesial masih gerana ge siapkeun cenah kamar naon teh anu kosong siapkeun bantalna siapkeun oge kasurna siapkeun oge simutna cenah kitu nya siapkeun oge tipina bahkan eta abi nu anu aneh siapkeun tipina emut keneh baheula ayap Nintendo atau napi PSI nya Nintendo Nintendo nu permainan nih nu nganggo permainan asana mah teh acan PSI masih kene Nintendo kene game na oge pasikeun abi ngahulang ha aya Nintendo sagala ajengan ulah kitu ajengan mah kana permainan nu lain oge sok ngamak kitu nya ieu mah di ngadoan dibere Nintendo di kamarna teh senawayahna kumaneh di baturan cenah berarti teh sorangan di baturan ku si amang eta anu senior. Ya dalam rangka ninggalkeun maksiat ya. Jadi ninggalkeun maksiat teh bakal ngabiasakeun daek ibadah. Eta cenah ya maneh jang cenah nya aceng ceng maneh cenah kitu nya di Garut macik. Yang maneh cenah gitu. Mang maneh cenah. Wayahna ngadampingi ieu budak 24 jam. Lamun budak lapar siapkeun daharna. Lamun ieu budak cenah ieu ka mana wae tuturkeun ku maneh. Lamun capeun tong wakang ngilu ngaji si ieu mah cenah kitu. Cukup we ngadengikeun maneh ngaji atanapi ieu barudak ngaji. Cukup we cenah. Teu kudu mawa kitab, teu kudu mawa naon ngadengikeun we lamun ngilu pangajian cenah diuk we hungkul.
lamun engke geus lapareun buru-buru dahar, lamun maneh capieun tong gawe naon buru-buru sare. Ternyata singkat cerita abdi neme belajar nama neme terang naon maksudna ajengan mah akhirna nepikeun ka eta si naon teh murang kali nu kacandana narkoba teh alhamdulillah sehat satahun. Naon nu janten pelajaran ku abdi? Nu janten pelajaran kanggo abdi, oh ternyata eta si budaknya karena disibukkeun nu tadi teh aya. Manehna lamun luang main game di dinya haja saririk we ambil saririk eta non teh santri anu lain teh. Main game. Lamun lapar tuang bok tunuh beureum. Untuk salat deui. Ya pokona kitu bolak-balik satahun. Daman. Hartina jelema ieu. Hartina jalmi lamun urang mampu ninggalkeun kamaksiatan awak teh bakal hampangeun ngalakukeun kataatan. Gitu pisan. Jadi eta pelajaran nu kutiasa ku abi diambil ti pun guru almarhum. Matak pantes Imam Nawawi dina kitab Bidayatul Hidayah tarkul ma'asi ibadatun. Ninggalkeun kamaksiatan teh ibadah. Jadi kutem manehna jadi manehna kan tadina mun aya babaturan anu nganon teh nu nelpon data handphone di kan handphone zaman baheula anu ti nindit keneh diharampas. Jadi manehna hubungan jeung anu manehna tukang pemake eueuh. Tuluy kasibukanna manehna tadi keur ngahulang atanapi sakau jadi leungit karena kumain game. Tempo manehna lapar buru-buru disayogikeun tuangeun. Jadi robah kasibukanana teh nu tadina kasibukanana nu tadi teh ngagunakeun anu dilarang ku Allah jadi anu mubah lah paling tidak ulah waka anu ibadah gitu. Jadi mubah. Artinya berarti geus mampu ninggalkeun naon? Kamaksiatan. Tah geus ninggalkeun kamaksiatan teh geus dalam rangka ibadah. Gitu bisa. Gitu bisa. Itu eta pengalaman. Jadi intina mah kitu urang oke kitu ya komo urang nu normal. Jadi ulah pernah urang neangan pakaresep teh, ulah neangan hobi teh nu dicaram ku Allah, ulah neangan hobi teh nu dilarang ku Allah. Mangga rek hobi naon wae. Abi macana hobina teh main bola, teh naon asa ulah judi main bola na. Abi macana hobina teh nguseup heusok kan tempat nguseup kade ulah poho salat. Ulah beri judi. Teh nya. Judi anu lobana eta masalahna mah. Ari pagaweanna mah ngan saukur sarua mubah tapi dicampuran anu haram da eta nu bahaya. Lamun geus dibiasakeun geus dicampuran anu haramnya, aduh. Nu tadi teh akhirna jadi we teu mampu ngalepaskeun diri tina kamaksiatan. Lamun teu mampu ngalepaskeun diri tina kamaksiatan, nya tuluy ya dirongrong ku setan ku iblis. Gitu, dirongrong terus ku iblis bahaya. Mata kurang neangan hobi, neangan pangaresep teh nu dihalalkeun ku Allah. Ulah nu diharamkeun. Resep nguseup teh naon? Eta mah mubah hukumna. Resep nguseup waktuna salat. Aya nu resepna main bola, mangga main bola ngan ulah dicampuran judi, lamun teh mau nu kongkur nu beri nguseup, nu penting ulah naon? Naon teh istilahna teh namanya kongkur gitu istilah orang Cipara ya, kongkur teh. Jadi saha nu meunang loba, judi teh ngaranna anu kitu nya. Asal ulah anu kitu unggul. Selalu gitu unggul maka aman. Matak aya istilah dingin orang teh mugi-mugi we cing sehat wal afiat dalam eta kata-kata teh ari sehat mah urang teh jauh jasmani urang tina panyakit, ari afiat mah terjauh hate urang tina perbuatan dosa. Matak lamun jelema geus sehat wal afiat wah good mantap gitu is the best. Sehat awakna jag-jag, hatena oge bersih tina dosa. Artina bersih tina dosa teh lain teh pernah ngalakukeun dosa gitu. Tapi berupaya manehna teh ngomean nu baheula salahna teh ku kaalusan. Jeung mung balik deui ngalakukeun anu baheula pernah dilakukeun bari dosa. Eta teh sehat wal afiat.
mata kolot baheula mah dalam cing sararehat walafiat we nu penting mah cing sehat walafiat jero eta teh manana teh jadi sehat fil jismi wasihatun firruhi sehat secara jasmani oge sehat secara ruhani gitu. Naon kuncina balik deui nu tadi ngaji balik deui ngaji balik deui kuncina deui wah cenah loba jangan geunan ge entong ningali anu hiji atuh dalam orang rek ngomong gitu mah senatong nurut ka polisi sana ada polisi teh loba hari ini anu oknumna mah kan bae tuh ulah ningali oknumna anu salah hijinya teh bisa ngelehkeun hukum anu bener nu lain kan gitu seperti misalkan aya orang Islam nu masih kene mabok mah nya urang jadi embung beragama Islam kan teu logis teu logika aya jelema Islam tapi korupsi jadi we mung beragama Islam ya salah kaprah logikana dipake kumaha eta teh namun teh mah aya jelema nu berilmu tapi masih kene maksiatnya otong diturutan berarti eta mah lain salah lain ilmuna manehanana we secara pribadina teu nu teu mampu ngamalkeun nya ulah nepikeun ka nyalahkeun ahli ilmu atuh tuh aya ahli ilmu tapi pun dan misalnya minum kejadian zina jeung santri nya ulah jadi nyewa ke ahli ilmu da eta mah ari ilmu mah teu nyalahan ti baheula ge anggar kitu itu subutun tetap gitu ari ilmuna mah nganu jadi permasalahan berarti individuna eta mah nu bermasalah individuna maka sok disebut naon atuh tadi teh cekabi teh naon tadi nyebut teh nah eta mah sorangan ngaranna oknum gitu nu kitu teh ngaranna oknum beri tep atuh geuning bari nonton we cari cing leungeunna teh itu ari gunana tep teh ame stabil ieu na live-na gitu aduh tos sabu-sabu aja abdi sanes kirang sono insyaallah enjing ge papanak deui bahasa bana Isya tabu 8 gitu mugia urang sadayana cing aya dina kabarokahan aya kamanfaatan hatur nuhun pisan kanu hatur nuhun mohon sami-sami hatur nuhun kanu parantos tiasa mampir di rumah abdi dina ieu live mugia para hadirin sadayana cing dijembarkeun rezekina barokah ditambi ilmuna urda urang sadaya cing tiasa dipasihan kabagiaan dunia sareng akhirat. Hapunten hatur nuhun, hapunten bilih aya kalepatan cariosan abdi maklum lidah tidak bertulang, hapunten bilih aya cariosan anu matak saeutik nyelengit loba oge karasa, hapunten pisan sagala rupi kalepatan abdi. Hatur nuhun. Wah, kitu hatur nuhun ilmuna Kang. Mohon sami-sami hatur nuhun. Hatur nuhun kasadayana. Hatur nuhun undur maqala walatan durman qala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.